Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Muhammad Rifali Ramdhani ti kelas 11 IPS 4. Sateacana hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala antos maparingkeun rahmatna ka urang sadaya. Hadirin anu dipikahormat ku simkuring, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru anu dipikahormat sareng rencangan simkuring anu dipika cinta. Dinten ieu alhamdulillah urang tiasa kempal sareng patepang dina urutan mariahkeun Hari Kemerdekaan Indonesia. Urang priogi ku uninga yen di zaman baheula teu seueur pisan pengorbanan para pejuang dina ngabelaan kemerdekaan negara Indonesia. Mata ku kituna urang salaku warga negara Indonesia generasi penerus bangsa sareng kedah neruskeun pejuang para pahlawan urang. Carana nyaeta diajar sing giat jeung ngawujudkeun cita-cita urang pikeun ngajadikeun kahidupan bangsa Indonesia. Tapi sebenarnya seueur keneh hal-hal anu tiasa dilakukeun ku urang sadaya sebagai generasi muda dina rangka ngeusian kamardikaan Indonesia. Contona ngajauhkeun diri urang tinu pangaruh narkoba, jauhkeun diri urang tinu pagaulan bebas, tawuran anu ngabahayakeun nyawa, jeung sajabana anu mawa pangaruh buruk jang diri urang. Hayu urang sami-sami ngalakukeun hal positif atau aya mapatna jang diri urang. Misalna nyieun prestasi di sakola, seueur maca buku nu berguna, diajar sing bener di sakola jeung sajabana. Rupina mung sakitu pidato ti simkuring. Hapunten saupami dina biantara ieu aya cariosan anu salah atawa kirang merenah dina hate aranjeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.